Ya Rasulullah, salamun alik. Jika mari ki musannif ngajelaskeun bahwa wal narji ila ma kulna bisadadihi minal isyarah. Urang babalik deui gerakanna pembahasan nu urang kuari kenyorang kana pembahasanana nyaeta tina isyarah-isyarah. Dina bahasa jurumiyah orenganan bisa dipakai isyarah kana ilmu hakikat. Amerika karek nyaritakeun bab doang yakni babul hal al-halu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Kos kitu mah pengajian budak kakarak mondok mah ja Zaidun rokiban rokibul farasa musarrajan lagi itu Abdullah rokiban wa mas bazalika trek geus gitu beres. Orok bawa ngaji kos gitu. Dia mah gera al-halu wal ismu. Ternyata isyarahna haleta al-wasul fadlah sifat anu fadlah. Nu mentak disebut fadlah lantaran sifat eta mah pamere ti Gusti Allah jeung malulu kurnia lil muridin as-sairin bagi jelema anu ngarepkeun usul ka Allah nyukruk jalur mapai tapat para salafus sholihin anu ku Gusti Allah ditaekeun min halin ila halin wa min maqamin ila maqamin lain nang urang nang Allah naekeun urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Naon kitu ngaranna bubulik bekan. Bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngaleungitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh weuna naonan mun kurang diamati mah ngan teu meunang langsung notog urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji ti dieu tek bae datang ka ieu mah Kak bulan kapan teu muka warung lah sajan muka warung ge ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae. Terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu wah sana lain deui lain deui Kak atuh geura dahar lah sanajan dahar ge ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu Kak dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu melu beas pasrahkeun ka Allah bae jeupan dari kieu ye wah tak lain gitu metakeunana lain gitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu. Nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna. Nu lain hakna kudu dipicen awal neuk picen ikhtiar. Nafsu aya urang. Contoh nafsu dahar. Nafsu nginum, nafsu sare. Eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hakna hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna tuh bikeun atil haqqa kulladzi hakin bere kulladzi hakin haqqo urang ieu lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar
cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna ceuk syariat pae. Sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta ceuk syariat heula. Cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangenahanana sesenangan dahar tuh sia de. Urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngelew bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah hakin lihaqah hok gerak digen supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua setiap urang dahar aya dua di dinya aya hak dahar aya sesenangan nginum aya hak nginum aya sesenangan pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana pamajikan aya hak pamajikan urang teh biologi pan urang teh atuh ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot. Nah eta teh ngabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuyihna nu teu meunang mantak diatur adab-adabna. Jadi lain berarti nafsu lain dieukeun dibunuh teu meunang diatur nafsu teh. Nah mantak supaya orang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah hiji ulah sesenangan dina daharna ulah enakan dina daharna ieu menyumponan hak dahar awak mun teu make sangu nisbat di Indonesia leuleus niatan jang ibadah fikih keneh tah bari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget bae ka Gusti Allah. Urangna ti Allah ku Allah ka Allah ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah tah kos kitu terus urang emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dahar kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen saya kira-kira henteu bakal dijadikeun kekuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubah ieu urusanana kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atuh lah tah ngomong setiap urang dahar teh tah sangu ngagerokeun urang lauk ngagerokeun urang nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa. Nah ta eta urang kos kikituan kos ta eta teh ngaranna hal itu jadi hal nyaritakeun hal berangkat urang tina dahar aya hal mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal waspul fadlah nu tadina mah biasa ku ari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa mulai urang tina dahar tina nginung tina pake tina sare terus sare lamun teu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus cukup bae ngampar di handap mantak ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae keur ngaji ge hees bae kana nyaho tarekat nyaho ahli setan tah mah eta kos kitu lantaran izin ka Gusti Allah izin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah ingat urang ka kuburan di kuburan mah ampar-ampar acan teu pantes jeung teu layak awak urang encan boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang na ieu teh makin jauh urang
begitu orang dek make sepatu dek make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad aing mah pan kiai eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu urang dek make baju itu pantes urang mah pan mulia. Masa DPR pakai baju nakos gitu, batik dong. Woi, itu pantas itu pakai batik mah. Etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah. Lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah, terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan. Etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ke mana urang menghargai diri urang, didinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah. Nuantak Aisyah can bisa macan bisa eta ngajauhan urang maka Samarenda secara lahiriah mah mantep jasa orang secara batiniah mah ngajauhan urang ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara Samarenda jauh urang jeung Gusti Allah sebab naon urang kurang menghargai Gusti Allah menghargai ka diri urang di pakaian Samarenda abeh mecis sebaraya hargana baju iya mah 100.000 iya mah 200.000 beda kok beda iya mah dipake ngeunaheun mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun make nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah berarti kan urang menghargai diri urang. Jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus. Eta teh cek zahir kos kitu, batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah. Kahalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang. Ka urang menghargai urang. Jadi supaya urang teh hargaan, cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang. Semakin teh di mahal-mahal awak urang, semakin dekat urang jeung Gusti Allah. Semakin tadi mahal-mahal semakin deket, semakin deket jasa geus teu dianggap awak urang deket jasa nu mantap urang teh ngahiji jeung Gusti Allah ngahiji teh bahasa teh teu meunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu meunang aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk pan Gusti mah khaliq masa makhluk jeung khaliq kudu ngahiji pan mukhalafalil hawadis. Nah, dek dibawa ke dia, sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu meunang tah urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe, can nyaho jeung can boga perasaan. Teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu meunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprek nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berjanji sehidup semati. Gomal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari di ka Gusti Allah keun. Eta mah kan kasih sarwiti tah mah kos kitu mah. Kuari di ka Allah keun rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti ndek kumaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud teh lamun ku urang ndek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasana jan ku kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan nu mantak ngabahasakeun torekat bisa dianu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun torekat bahaya cilaka sia saha guruna kuari batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah torekat tamat cenah sabaraha saminggu di sakaliguskeun bae lah di fotokopi eta na ge je torekat si kos kitu tah mah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang. Tak bisa torekat bajalin Gus ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru nanti anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoeun. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan. Supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing ge sok nundutan bae.
Berarti geus turun ka sia ya kuari. Eta kos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan noregat tah eta teh keur carita hal nek menempuh beda cek di dieu al halu teh ya. Hal teh ya wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun. Tak eta teh pameret ti Gusti Allah. Nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat. Berangkat atuh urangna ge dibere. Nu teu berangkat mah teu dibere. Aya ge jarang disebut murad teh jarang ya tetep murid. Henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid. Lantaran naon hesen mentak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya nama datang diangkat bae kan ku Gusti Allah. Diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali. Hese nya nek di mana mimitianana hese. Tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dideuleulah nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa lain maksudnya disiksa heulanan sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus. Eta kos kitu tah eta picedan heula beda jeung kieu lamun kitu mah nya nama teu hayangan boga anu bagus lain deui sebab jana mah pan teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore ieu mah pangmakekeun bae tah misalna bib ka bib rozak ternyata jore ieu mah kiai pangmakekeun bae abdi mah hayang bil berkah bae oh geus atuh teu nanyakeun sabaraha teu nanyakeun kumaha geus dipake bae teu jauheun dirinya bahwa eta teh bagus atawa ieu mah emang aya na ge nu bagus henteu naon nya teu hayang bagus teh ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga ikhtiar teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah apa kos kitu mah urang boga kendaraanana jore kuari ngahaja ieu mangamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur derajatna geus datang ka luhur tangkal kalapa ieu wasa ragag bisa ieu asana ieu teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh kos kitu mah minimal Fortuner eta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh ta jeung Gusti Allah jauh tadi masalah geus boga Fortuner teh je teu bagus yo mendingan Polpo bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang insyaallah ngagidegna hebat jasa lamun aya gejlugan teh nyoy pan aya mobil nu di mah urang mah hulu ka luhur ngancul ka luhur aya teh mah kadeu lain di nyoy ya kumaha harga atuh naon gitu. Nah, berarti kan orang mending meuli Polpo baik menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tabati masri ka magrib teh jauh beda jeung kieu dia mah pangmakekeun bae cenah kiai kula boga bilik manya ge hayang saudara teh babil barokah bae jadak kula mah ieu teh mere teh pangmakekeun ku kiai parenti ngaji parenti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah henteu dihayangan ku urang henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah tadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang tadi dia bulak biluk da ieu hal ieu siga da ieu satungtung urang menghargai diri urang harga Gusti Allah di diri urang kurang ku penghargaan urang ka diri urang kumaha sih ngomongnya tuh kan gitu eta lah nu ngajauhkeun hijab eta ikeur carita di kendaraan carita di pakaian carita di dahar
kurang naik mobil lapar ya beteng geus aya hak tah hak kudu dicumponan ye yuk tadi dia baik warteg gematu kunaon emang atuh teu pantes urang meluhur derajat ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah mun diomong ulah di warteg atuh tong warung Tegal beres tah mah tuh tetangga aing ge aya urang Brebes orang Tegal ulah landet tuh lah kurang bagus sama restoran anak kos gitu dek dahar dengan restoran nu bagus emang nu diasupkeun kursi emang nu diasupkeun meja sangu nu diasupkeun lagi tah menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah ieu keur carita hal heula dek karobah tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna matak nafsu lah diopedan heula ye atuh anu diasupkeun sangu mah ulah neuleuh mejana ulah neuleuh korsina ulah neuleuh restoranana atuh asal aya sangu bae geus bae teh parek ulah hina warteg mah harideung jelema ge ieu restoran ah ulah kunaon emang pelayanan deuleuh Gusti lalaki terus mah waduh neng aya teh nu rumbe da ieu di deuleuh urang bagus kunaon bikang nama kolot barang rek lewat iya ieu nelayan iya di dieu kelas urang nu kos kieu mantep kakarak datang doang nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen ieu na beureum maju sadieu ka dieu ka handap pingpina putih ieu kelas urang ye silakan Pak minumnya mau apa Pak? Aduh. Kelas tinggal kelas di dunia mah naik kurang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa naik ke nomor hiji dunia mah luhur jelema kabeh memandang istimewa menurut Allah jauh makin jauh sebabna menghargai urang ka diri urang tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang berarti urang teh aya berarti diri urang mulia dimulyakeun ku urang sorangan dipapantes ku baju nu mahal dipapantes ku kendaraan nu mahal dipapantes ku restoran dahareun anu mahal Allah berarti tersita coceng teh hak Allah sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake ka resep sarian Allah baju teh kendaraan teh dahareun teh jauh Gusti Allah mulai sholat orang Allahu Akbar eta polpo mah ieu non lampuna tukangna bagus hebat teh eta nu kuari mah aduh dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo Mercy ge bagus sebenarnya masa waduh eta nu kuari teh naon Hyundai bagus teh kos Alphard we gede deui sabaranya hargana di mana eta sih juit sabaraha poe eta teh urang ngamun meulihnya mun keur salat sih aya transaksian segala datang ka mana ngahargaan diri urang ngahargakeun diri urang nah ieulah eta lah pangkat urang di dinya Allah datang ka leutik teu kadeuleuan ku terlalu menghargai urang ka diri urang. Nah dina ilmu tarekat teh supaya diri urang ulah dihargakeun ku urang sepelekeun awak urang akurkeun jeung tai kotok akurkeun jeung tai embe akurkeun jeung kocomberan nu atak diciduhan tiis bae diciduhan urang siap barang di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap tenang lagi cek urang teh aduh tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab nu matak ngeunaheun jasa ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat ngeunaheun salat teh Allahu Akbar geus ulah make usolli ka ditu mah usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri eta mah kos kitu mah salat sapinah cuma salat sapinah tah mah geus mulai ting ke zuhur geus ulah usolli aya jadi Muhammadiyah sana ieu tarekat lain aja lain jadi Muhammadiyah kajajaden deh ulah urang mah keur syariat mah syariatna biasa usolli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkat atau emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu Akbar
geus teu make Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat bar teu gitu. Atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu Akbarkeun we hese bae teu kena lain makomna encan boga hal can boga makom hese. Baca kiai cenah kudu disakaligus keun Allahu Akbar. Tungtungna mah ai salat aing jadi tantenya. Japan kudu nama jipan isa aing Allahu Akbar Allahu Agung. Balik deh belah Allah sejak kaulah fokus kos kitu mah eta teh salat jelema TK. Ulah balik deh Allahu Akbar. Jadi tantenya. Tungtungna masih utek-utekan di dinya. Tapi mantap ai lain makomna mah biasa bae heulanan. Biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari encan datang ke makom lama tetep hese bae ngatak ieu keur carita geus teu meunang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya. Ieu mah saeutik-saeutik bae teu kudu kikituan heuran ieu bae tah meminimalis ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang. Panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah. Aya jelema susah aju asa kasinggung. Sia ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia pugunya nana ge dahar hese. Ngomong dibeli hulu sia. Pan aya nu sugih onam sia petatang peteten di hareupeun aing. Sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sia ku aing. Mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong. Ieu mah pugunya na ge isuk dahar sore henteu. Aju jana kurang diharga goblok sia teu ngahargaan ka aing dibeli jeung hulu sia ku aing. Pugunya na nginum ge hese. Pan eta takabur mah kos kitu tah. Ulah terlalu menghargai diri urang geura-geura. Setik. Mentak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Syabdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana 300 nu ieu 200 bae. Tah kos kitu teh deuk mulai gregetan berarti Allah. Mun ditanya kunaon emang eta nu mantak 300 kana 200 ulah kieu duitna atuh lain deui tah mah. Tah atuh berarti tah mah nafsuna mah tetep lain kitu atuh ieu mah. Ngakunaon eta nu mantak teu izinlah ka Gusti Allah teu pantes ja awak urang mah kos kieu mah nya make nu mahal-mahal ieu bae tah bagus tah. Ngadeuketan tah Gusti Allah trek. Kitu tah rumus tarekat teh kos kitu. Rumus hakikat tarekat melalui hakikat. Deuk hakikat teh Allah ngadeuketan teh. Aya deui meuli baju ieu sabaraha ieu? Ieu mah 150 nu ieu mah 200 tah. Nu 150 bae 3. Atuh sarua. Atuh aleuyan. Jana bebeja ka pamajikanna, ieu mah 200 teh meuli ngabelina ngan hiji anu 150 mah kabelina 3 banding ieu mah leuwih lobanya. Tuh atuh bloon teh mah. Bloon kene sarua ieu mah lain kitu. Turun tina 200 kana hareup 150. Emang teu aya deui kitu duit teh aya mah ayangan lah teu kudu nu mahal-mahal. Ja awak urang mah kos kieu ieu pejabat lain urang mah. Profesor lain, insinyur lain, jauh sapira di masjid ka imah di masjid ka tah kan bagus tah kadengena ge. Ngeunaheun kan kana hate. Sedep kadengena aja cek pemajikan ai teu kapake mah duitna ka dieu teh jang kula pan hendak deui bae ka urang hideuk lorekat teh hese jasa nya jeung urang nya jeung pamajikan saraya jasa ai kudu mah lain kitu pan dibikeun ka pamajikan dah geus ai jang kakak henteu golong aing ngeusin ka Allah bae ka hayang menta ka sia sak pamajikan ribet dibere ngendek dicokot deui hese kos kitu teh hese lain lalagan tah turunkeun geus ieu seperti teh 150 nu ieu mah ngan 70 bae kunaon emang terlalu menghargai diri geus beuki deukeut Gusti Allah dahar di restoran itu bagus teuing teu bagus urang mah teu sapira urang eta bae tadi udah itu ge bagus teuing eta bae tadi nya teh mah warteg geus malah teh sangu-sangu kene ja warteg ge. Itu cak pemajikan dasar pelit. Bener lah tunggu mah guys kaji didinya ulah mah di ditu pan misah jeung pemajikan aing gara-gara nasaup jadi misah ya hese jasa hirup lu bantak ge ulah ketergantungan satungtung aya ketergantungan
Kitchen ketergantungan anak. Urang kayak tergantung ke pemajikan. Iya pemajikan berarti temawaan ke akhirat. Temawaan deket ka Gusti Allah. Ketergantungan urang ke pemajikan. Serahkan pemajikan kumaha hayangna. Guys, ente anak-anak. Gitu. Ai penting mah biasa ngahiji. Ieu urusan kos karar itu tah. Gas, pokoknya masa kadek nente pokoknya aja itu bisa diatur. Sebab naon? Nu mun dituturkeun bae urang ngajauhan ya aing Gusti Allah. Anak teh teu bisa nuturkeun urang. Kok kadahanan hudang ti peuting mah atuh salat telanan. Geus sakali, 2 kali, 3 kali lantaran urang puyeng ku anak bae. Pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia. Aing deuk nyalametkeun diri aing hayang deket jeung Gusti Allah. Kudu siap kos kitu norekat. Kudu siap jasa kos kitu. Jadi nu mantak loba nu teu ngurusan anak. Kadeleuna teu ngurusan anak geus ngan teu bisa kadena ala kadar bae. Sebab naon? Ieu hate ieu bahaya ieu. Bahaya pasrahkeun ka Gusti tawakal tu Allah. Tah eta teh pakaian geus diminimalkeun ku urang, kendaraan geus diminimal lagi mah barang jadi kiai ngagedean, bu, mobilna ge jadi ngabagusan, bener pun. Jadi berarti gajauhan yang Gusti Allah teh kos kitu teh. Ieu mah keur carita teu bisa hate ai bisa mah masalah. Bisa mah masalah. Gus Dur teh mobilna BMW di jerona teh korsina ngan saukur opataneun sok itu gedena BMW opatan. Lantaran nyana jangan ngajojor di jero, mah nya kos gitu tapi pan wali. Keur carita sompralna bukti nyatana di zarahan. Lamun lain wali moal bisa di zarahan. Embung urang boro-boro ka Gus Dur ka abah urang ge teu hayang urang zarah. Iya, di sisi Gus Dur loba makam embung urang zarah. Tapi kan di zarahan pan geus kurang dibahas ketika aya seorang ulama, ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah kadinya lain sembarangan aya naonan di dirina. Ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalianna. Aya ieu mah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilallah ieu mah keur carita lalagaan bae. Eta pan di duniana nya presiden, nya mobilna BMW gede deui. Kadang-kadang naik Alphard nya nama, kadang-kadang naik baby band deui. Aduh, aju main hotel bae pandai. Atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah. Hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur. Belum teh coba urang mah. Urang mah nu di deuleu kesenangan apa hatenya na teu dikodok ku urang. Apa hayangeun nya naik mobil kendaraan gitu. Apa hayangeun hotel masuk. Eta mah kaayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting anu, mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atas, mesti datang ke Senayan lantaran iku situasi teu hayangeun jelema ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun mun dipertahankeun bisa lantaran nyana teu hayang geus bae dipurkeun bae. Tuh, nah, iyalah diminimalkeun ku urang kuari mah. Sagala rupa diminimalkeun. Geus make bakiak teh setelah urang tafakur. Tina beli anu hargana 5 juta turun ku ari teh. Kayeni atuh tina beli kayeni. Beli lalaki yeni. turun ka sendal biasa ya turun deui ka Lili sendal merek Lili lain haji Lili turun deui ku ari mah asana luhur teuing make sendal Lili ge make sendal capit swallow luhur teuing swallow ge make buatan bojong make buatan bojong ge luhur teuing ku ari make bakiak terakhir tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren ieu mah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui. Jadi eta kele barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah. Embung mahal teuing, embung bagus teuing, embung trek deui nu panghina-hinana adalah bakiak. Beda jeung urang, meuli bakiak tah. Ayo nurutan kiai. Kiai ge sok make bakiak, urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge abeh pajar pan, lain pan. Nah, eta mah lain deui. Ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah hayang darajat Allah. Nu ieu mah nurutan teu jadi nu ieu. Terjadi, tak eta teh kos kitu beda teh. Ieu mah kiai mah make bajuna bagus, tapi menang darajat indallah. Ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah. Belain deui. Naon? Hatena encan diturunkeun. Turunkeun coba hatena. Ieu keur carita hal angel keneh ieu. Ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah. Ulah terlalu menghargai diri urang, datang ka dicoba ku urang. Andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah. Sabang nu mantak marah ge pan aya harga
si eta ngomongkeun aing emang kumaha gitu aing budak tengah hargaan ka aing goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran jual coba ge awak aing eta tengah hargaan ka awak berarti ngahargai diri jauh jeung Allah hayang deket jeung Allah datang ka boga perasaan eueuh nanaonan contoh Kangjeng Nabi Ayub kumaha emang cak setan Gusti Ayub mah ibadah sote atuh bener bae hartanya nama jujung kelan salat ya mah hayang maju tanina buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana mah karena Allah buktikeun coba setan Gusti cak setan teh ayo dibeulem hartana tak sugan robah Kangjeng Nabi Ayub henteu Allahu akbar cek Gusti Allah setan aya harta nu nyasa eueuh salat keneh henteu salat dah cak setan tamanya nama demi keluarga anak tamanya nama ngadoa ge jang anak yang keluarga lain jang Gusti tamah begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak ragam kabeh paeh kabeh kumaha ta Kangjeng Nabi Ayub Allahu akbar setan ya cak Gusti Allah teh aya keneh anak nu nyasa masih jadi ibadah teu masih dah tabajang diri sorangan hayang sehat hayang bagus hayang hebat hayang kubatur pajar di istimewa ya buktikan ku aing sia cak bere buruk sok wabeh awak Allahu akbar Allah setan awakna geus kubak we rajit Gusti masih ibadah nge Allah masih naon deui jaheunya jaheunya jadi geus dileungitkeun harta leungit anak leungit awak leungit tinggal qalbu doang Allah robatan teh henteu naon eta nu mantap teu menghargai harta Kangjeng Nabi Ayub teu menghargai keluarga Kangjeng Nabi Ayub teu menghargai awak leungitkeun Gusti awak abdi acurkeun awak abdi tetep ka Gusti Allah tuh lamun urang menghargai awak kakarak lieur saya teh dokter atuh dokter itu menghargai awak orang kan berarti jauh tak orang jeung Gusti Allah orang mulai guys tek bae muriang moal ka dokter lah aing mah pugu nyeri atuh ari makom syariat mah ka dokter bae henteu ngaluhuran urang da sok engkena pugu di makom-makom syariat tuh kunana da borok atuh lain ka dokter ge mung lah kajeun kedah kulaleur bae siang ngeunaheun tah tetangga sia baueun atuh kajeun lah geuna baueun pan eta tungtuna mah ngahinakeun ka diri sorangan lain ngahinakeun naon kitu ngaranna ngateungeunahkeun ka batur aya bae babaturan ka rayeu kan teu meunang urang ngateungeunahkeun ka batur teh tuh jadi aya lain makomna mah ulah nah kuncina hayang boga hal kuncina hayang boga makom nafsuna urang disaetikeun heula datang ka teu menghargai diri dakan kamana orang menghargai diri orang didinyalah orang jauh jeung Gusti Allah ketika orang geus teu menghargai sama sekali ka diri orang harta teu menghargai orang teu ngahargaan harta orang teu ngahargaan keluarga orang teu ngahargaan awak orang didinyalah deket jasa henteu kudu ku Gusti Allah dicokotan sanajan aya ge ulah ngahargai bae sanajan aya ge anak pamajikan ulah menghargai bae sanajan aya awak orang bagus ya ulah menghargai bentukna syukuri ku urang ka Gusti Allah deket urang jeung Gusti tinggal ngutak natikos gitu doang tah mulai ngeraheun tah ngadengekeun mah ya coba aing dek praktek lah di imah ya coba ge praktekkeun ku urang datang ka imah mak dahar ye geus tadi dinya aya di delek urang bandeng aya daging ayam aya daging di mana ya berkat tetangga tadi ngaji ulah terlalu menghargai berarti iya jang ibadah geus daging hayang ge lah tahan daging ayam hayang ge tahan naon ieu nu hayangan teh tempe doang lain jeung daging tempe be bagus dah cahuap dua batang samanya si kudang teh ieu aduh aing perang jeung daging ya ini lah aing setik bae sacomot bae mulai geus eleh tah berarti eleh tah perangna tah perang usah saha ieu lah padi bajeng nafsu nu neuleuna Allah urang geus ka daging ka dieu cek Allah tuh tadi mah ende kan cek Gusti Allah ende kan bari mah eleh kan mau loba-loba Gusti sacomot dua comot beres ya daging ge cepet-cepetnya daging hayang kumaha rasana nya
nang pangan amat bangun daging ayam je. Ih di kamari eueuh ku ari aya lah keur ayam mah saeutik bae lah eleh tuh. Ku daging ayam eleh teu kaya sayurna dia sop. Tungtungna mah kabeh. Atuh mah lain perang kos kitu ngaranna. Tak eleh perang ku nafsu ngaranna. Ya masyaallah hese jasa pokokna sok. Anu bagian sok tapakur jeung muraqabah mah merenung bae kieu bae. Masyaallah ku hese-hese teuing mantak tengah peuting teh daripada salat mendingan merenung. Salat orang teu husu can bisa husu mendingan kos kitu. Sok gerah mandi, beres mandi ngala wudu, cicing di kursi bari ngarokok merenung. Rangda teh geus aya teh can. Atuh lain merenung hayang ngaran. Tah eta hese jasa hayang menang derajat ti Gusti Allah teu sambarangan. Berarti hasil perang jeung hawa nafsu. Engke jelema anu geus perang jeung hawa nafsu menang aya tandana. Tanda kawalian teh dibejaan ku guru kahiji ieu, kadua ieu, katilu ieu. Jadi geus teu mang-mang deui, mantap bisa nyebutkeun luhur tah pangkatna. Kunaon eta? Lain saluhur-luhurna aya tanda. Lain sakadar teu dahar, lain sakadar teu nginum, kadang-kadang daharna gembul, kadang-kadang nginumna loba, tapi kok bisa nyebutkan cak kiai teh nya luhur tah aya tanda. Tangan tanda eta lah nu teu meunang dibejakeun sama sakali sanajan keur ngaji lamun nu can beat teu meunang dibejakeun. Sebab engke nyana bisa ngawali-wali ka batur pugu dirina bobolokot. Tandana teu meunang dibejakeun teh haram tah ngabejakeun tanda nu eta mah tah. Ngan lamun nu geus beat dibejaan ku guru tanda kahiji eta. Numadak lamun aya guru ka muridna naik ka budak atuh nyaho naekna aya tanda. Tah eta naik ka tahap kadua aya tanda, satungtung encan aya alamatna mah atuh encan ditaekeun ku guruna. Dia aya tanda